Bingung. Aduh, nang awe hesen bujana badag nih, kayak kampes awet ya nama Gusti. Kumaha itu kan kuat bingung. Aduh. Ini beak. Aduh. Aduh, bingung kumaha ini awe ini. Kamu dempon awet badag bujana kan genah ditangkepan baju badag mah teh cano. Kempos mah kurang nafsu komo usum tiris kieu mah. Ieu ngomong-ngomong itu si RT belagu kieu. Ya gaji sani bere-bere acan ieu. Aduh tetep jawab RT teh kurang ajar. Teu ngagorowan pisan RT teh mah aduh mata kurang semangat ieu gawe teh dah. Nitah deui mah teh. Sugan ngayangan aku ngayangan ngadu. Baringung kita Gusti jeung hareudang. Gara-gara teu puguh Gusti. Tadi mah bujur badag ya Allah. Pusing kana bujur, pusing kana gaji. Ieu hankit teh bayar RT. Pusing aing teh. Aduh, aing. Baringung RT teh. Ya kemana ke duit? Ya teh ngarti ya teh. Sip dangukeun kieu ngopi nganyuk ka warung teu dibayar. Hayang urut tinggal nyokot ka warung teu dibayar keneh. Geus ngabarene astagfirullahaladzim. Lamun diukur eta kasbon maka ukur bunga teh ti mana mayana tah lamun gaji hanteng teh meureunna dibayarkeun kana kasbon beak nu aya. Heueuh ceureuh ge MRT kalakuan ke mah ye. Ditanyakeun nama ka RT perlu ge mah ye. Aduh, kurang penting aing kukurulingan. Untung weh ningali bujur badag jadi bongah deui hati alhamdulillah gitu. Ya Allah, Gusti aku. Molor kana mah. Aduh. Heh. Aing teh ka mah ieu lagi gaji. Benar perlu ieu. Nah, heula ah. Aduh, si mami dia diteleponan dari angkat-angkat. Dan balik-balik di mah jalan remping neng teh aya ya kudu disusulnya kayak mainuna di telepon teh aktif mau susul ke inuna remping ya. Duh ditelepon si mami tadi angkat-angkat wae kudu disusul ieu jiga nanti. Waalaikumsalam. Mami ning uih bade daun di ditu ge da. Oh, tadi nama ku papi bade disusul ka ditu. Eta kunaon sih tos nangis? Nyata ieu pi acis teh anu kamari teh leungit. Leungit? Leungit di mana? Duka di mana. Wios lah leungit acis mah ayo ka bumi. Da papi ge gaduh ieu. Kegaduh di mana deui? Kengeng deui kamari. Cobi. Tapi da sami eta nama aya janggotan tuh dina ieu ge. Bawa ieu nu mami kamari murag. Luka da eta mah ti Mang Suta. Kengeng meser. Ya kayaknya nanti mana cenah maksudnya? Kengeng menak cenah ti jalan. Ieu mah nu mami meureurang pi. Nu mami. Nya da nu mami oge leungit ieu 3. Wah, teu balik si Suta mah ieu mah ya. Duit pamajikan aing ieu mah. Ku aing urang cokot deui isukan mah duitna panggih mah 7.000. Oke lah panggih ku papi urang eta cokot di duit 7.000 naon geus sedekah ka si Suta puguh-puguh. Heeh. Canak. Ayo kalebet. Ayo. Ayo nama tong dipikiran lah. Da ieu. Terus aya nyapinya. Aya. Aduh, beres deh. Aduh, ya si nenek. Udah ngerjakan PR cenah. Kalau kesare geuninganan. Capek murid budak teh isuk sekolah. Balik sore sampahkeun PR. Komet lah. Cenah sare lah. Sakedeung mah. Ya papi udah ditinggalkan sababaraha hari ge meuni teleponan teh meuni nganggo bubrug kieu. Nya pan lagi papi mah sibuk atuh bisnis tanah mah pan ka ditu ka dieu. Di bumi teh aya sasaha, si Neng teh aya, mami teh aya.
kakek ngabubruk kieu. Kan iya kumaha ieu masalah ka si Suta urang canak di wah acis nanya nu 7.000 Ih, canak deui we eta mah atuh. da nyaah 7.000 ge Jadi acis udah sami teh. eta ge acis. Tuh balik si Suta mah ya aduh duit pamajikan urang dijual ka urang ieu mah ya. Ya sapi. Kieu teh. Waalaikumsalam. Weh, juragan. Wal, Alhamdulillah aya naon ya tadi aya sararuas ya. eta ngatenkeun sawah teh kumaha? Sawah. Jadi maksudna kumaha rek ku juragan atau rek ku urang ieu teh dibelina? Ku urang lah, Bisa. bukan duit teh. Oh, duit mah loba. Sadus duit nang ge. Bener? Ekna po. Namun rek ku mane urang rek nang di nu leuwih luas Heeh, bae ieu mah ku urang we da urang geus kagok pan jeung urang Arab. Heeh, bisa gitu Heeh, lah. kamari mawana ge sadus badag ieu tah. Mung bape monggo itu lamun Heeh. kan rek nang di nu leuwih luas tah ieu teh mah kur saeutik sakitu. Tah, ieu ge pamere tu ti Arab duit ge ejangotan tingali ieu teh sabarahaeun mun ditukurkeun mah ieu. Heeh, Ieu apa tuh duit naon ieu? nyaho. Gitu lah. Siap lah, baik Mana teman kita kurang. tahu, Lah, enak mah. Heeh. Neang adi nu lainnya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu coba kira-kira teu boga duit mah munur. Gagabah tinjing urang Arab duitna loba. Jong-jon aya mah panghalang ya tanah teh ya. Astagfirullahaladzim. Kasarean kieu. Duh, jangan beres PR tadi. Ke zaman heula. Aduh, iya dataan kan beres-beres keneh wae, iya teh. Coba iya. Waalaikumsalam. Oh, sip kejar sip. Aduh. Gaji mah Teh. gaji salaman gaji dulu lah geus gampang lila, ieu. atuh. Rek salaman mah ieu teh. Gaji teh nu puguan mah gaji. Heeh, pokona mah ayang disiapkeun, hayang iraha ayeuna. Heeh atuh Hah? ieu tuh warung seruntuy Oh, ka siap. tangga kumaha. Tah. Ku RT geus disiapkeun gaji hangsip. Bener teh teh. Buka tempo. Semua bohong. Oh. Ya. Ieu mah mahi teh. Kudu katon ieu ka warung atuh ira teuing. Nya eta masuk kayak masrahkeun ku gaji ente. Eta mah meureun kopi urut ente. Oh bonusan eta Kurang nya. berada. Gampang bonus mah eta mah engke. THR mun bulan puasa Lain lebaran. ngomong eta legek barang daharna ge. Tah naon kieu coba tuh hangsip mah kopi. Paingan dia teh Urut beak wae. budak meureun dain. Pira ku RT ngadahar nu kitu teh nyararaho. Ayeuna kieu yeuh sip. Pagawean yeuh. Naon teh? Mun bisa mah data teh ieu teh keur ngadata. Heeh. Can beres-beres. Terus Wayahna we bantuan. tah Ku masalah hangsip. bantuan mah bari teh ama ieu. Heeh. Arek we aku mah oge tapi masalah gaji kudu didobel Kok? ieu. Pan ge mah beda deui gaji eta mah meureunan. Tenang gaji mah pokona mah aya deui engke sabulan kemudian aya gaji. Ngan meureun ieu mah tah aya. Tah teh kieu hangsip erek gawe tugas daek semangat ngan gaji yang dibarengkeun. Heeh, siap lah pokona mah ge gampang gaji mah. Tah mun kitu mah cocok. Kan kieu ye kita kieu. Lain ente nu ngadata, lain. Nu ngadata mah Neng. Ente mah ngan saukur ngawal. Oh siap eta Tah, teh. nya, Siap. benar siap. Siap. Engke erek tiguran lah sintenengnya. Entah sebenarnya mah teh kamari teh gering kana teh. Ah, geuning naon? Pokoknya gering masalah hutang pan lagi wae teh warung teh aduh era ngaringkukan untung kaubaran. Kunaon? Ku bujur badag gemari ayeuna teh. Bujur badag nya kana bujur badag di Masa dinya. kalau semangat tadi teh ngopi menang nganyuk tapi semangat Oh. arek KRT Oh, angis gajian ieu lah. Pokona alhamdulillah. isukan pokona mulai gawe Siap teh gawean. siap. ngadampingi si Neng, erek Siap. ngadata. Hanya orang jeung si Neng orang-orang Tapi ieu ngomong-ngomong teh can salaman. nah Damang? atuh teh Damang tadi. teh, damang? Alhamdulillah. Sok di lamang mah. Heeh. Karena orang-orang si Nengnya. Siap. Neng, Wah habis gajian teh. Neng itu hayang aja. salaman aja. Neng. Neng. Bulan. Oh, Neng teh kita bawa di dinya. Ya Neneng. boboan. Oh, caliklah tadinya. Sok calik. Kieu itu Neng. Bapak teh geus lieur nya ngadata. Teu beres-beres. Ieu mah wayahna we. Keur
kersa kudu kersa bantuan ieu papa ngadata ka warga engke didampingi ku si Hansip. Tah, soal pengamanan siap 24 jam. Tuh Hansip siap insya Allah kawal aman kemana jeung si aja. Hansip mah aya nanaon lah nya Siap. atur ya pokoknya mah ku neng waktuna misalkan mangkat sekolah anjing sekolah sore tah tiasa lah sore ngeluangkeun waktunya. Nya tiasa eta mah. Siap, bagus syukur ya, ada PRT. gitu tah kitu meureun sip. Tah, kartos. Hansip Mape, ya kieu mah. bener Siap. gawena Siap. kayak ku RT diberi bonus lah Ya. gampang. Atuh Ya. keprok kali gitu mah Hansip. Heeh. Aduh. Ayan, aduh. Coba ya. Pokoknya mah gitulah nya. Siap, Karena siap. tuh bisa rek istirahat mah ge lah. Nya Ya. istirahat deui Ya, capek. sukan ya. sekolah pan. Anak kumaha tuh enak, rek nguring heula teh. Pokoknya mah ayeuna mah amankeun. Rek ka warung heula aya mah. Bayarlah hutang tah. Semangat ya enak partainya. Kalau Salaman dah. Jik. Nah, ya kitu teh nya teh. Siap. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geuning teh hanya aya nu mantuan. Si Neng lah cenah diajar ku si Neng lah. Ngadata teh cenah didampingi ku si Hansip. Mendingan ini istilah ada di daripada mikiran pegawaian data-data itu malah aja nenengnya hisukan daikan tinggi ya Allah ningali bulan tuh meni indah gitu ke kawasan Allah beri kerek sepotong oge da kekeh indah ya Allah. Alhamdulillah ini tetes dugi merenang kasasih mulu deui. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan we atuh sing didugikeun ka tahun payun sasih mulut sareng saterasna ya Allah tapakuraneun tur nuhun ya Allah. Pak. Bapak, Bang, Neng bade angkat sekolah. terus beres? Terus Ya tuh. Aduh. Terus saya bakal teu acan. yang jajanannya ada yang HP-nya sekolah sing jujur sing bager di sekolah ulah ka puasa kabanya Nya. sanes nanaon bapak makarunya ame sukses ka payuna nya. Nya amin. Heeh, tapi nama gitu we nah HP itu bapak mah jeung tong hilam ke tong sore-sore teuing nya. Nya langsung uih da. Heeh, tangke kan bade ngadata teh nya sareng si Hansip nya atuh kitu heg we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaberangan di Gusti Agung kemana pemajikan dareuh sugan mau cocolok teh nya umur jeung budak mau cocolok we lagi di geuna ka mana we Assalamualaikum.
Pak. Assalamualaikum. Kemarahan aja euy. Areueuh kieu geuning. Assalamualaikum. Pak. 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 Kemarahan. Pak. Tangan di luar juga di luar atuh. Areueuh kieu di mana teh basa saha? Ya, hayang Bapak. Punten mang orang neangan kolot orang tingkah mana orang ka imah eueuh di imah teh Nu mana teh kolot mah teh? pokona mah ya ganteng pokona mah Loba jangkung leutik ciri-cirina mah salieur euy neangan nu kitu mah. sok make jaket nih sok make jaket cara lepas jaket teh heeh Kayak asa inget. Suka anu jadi hangsipnya. tah eta jeung teh kamari teh basa ieu teh dek nyalonkeun urang basa teh rek ini ka itu teh nyantri teh Oh, mereka balik ngobong cari dana teh. ngobong Oh, kayak orang inget-inget lah. tingkah mana Da aya lamun teh salah mah udah sok gaya wae bapak mah. wah Mau piriwit, mau pangebuk bantal. wah berarti kolot urang geus maju ieu urang ditinggalkeun ka itu teh nyantri teh Heeh. Besok panggil. Coba pejakan tangan kadinya tah. sugana teh mah nya Heeh. nuhun ya nuhun ya Heeh. Bisikeun mundur. Siap. Ka mana maneh? Nyangan juragan urang euy. Juragan nu kumaha teh? Anu cagaan ning nu boga sawah hektar-hektaran. Ah teuing pan urang karek balik masantren jadi teu nyararahu. Mana teh mah santrennya pantesan karek ningali urang. Urang geus lila masantren teh geus ayam beureun 3 bulan mah. Kan urang neangan kolot urang teh neangan kolot bapak urang teh. Pamane nu mana bapak mana teh poho deui? Sok make jaket pokona mah jangkung leutik ganteng di bari ganteng. Wah, bana ganteng gitu. Kumaha we anakna tuh kumis ayaan. Teuing mahanya euy juragan urang teh ieu interview euna teh. Tadi geus ka imahna eueuh. Wah, Kita meureun. ka imahna kamari teh. Ah aya ieu we acara berjuragan mah biasa sok ieu wae meureun meeting wae jeung ieuna. Ulah Pokona boga lain. sibuk lah. Biasa juragan ngaranna gitu. Urang rek kaitula tuh ah. Ayo. Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gila kene aing kapan ente ya. Aing sugan anu saloro gitu malah pasti geus panen bae teh ah. Anu ieu mah harejo kene cenah naon. Urang teh pun nu saloro gede ah sugan geus panen ah aing. Oh, di urang teh rek aya nu ka imah anu teh bodyguard teh anya. Ah, pasti nemuan mah di imahnya. Ah, aing. Kemana sih lalu balik panas. Mangker naon? Ada uang wae kemana? Geus gaya nyangan si Agan, urang gawe si Agan. Agan mana itu? Mangiluan diuk ya. Oh gaya. Mana grafi pakai sepatu kayak kacamata juga artis Kamerun sih euy. Andek jadi bodyguard urang teh. Bodyguard saha itu? Si Agan atuh. Agan nu mana? Tanu kagak nu kaya nih nu sawana berhektar-hektar. Mana gawe dirinya? Oh. Betah dijamin. Nah, mah kemana betah? Koret, urang yang jual piring teu dibayar. Oh, teu dekeun meuli sia urang jual piring oge. Si Agan mah. Da ka urang mah kamari bager, langsung urang teh ka si Agan teh yang gawe ganti urang teh. Heueuh, cenah guys sukan datang ka imah. Ai jelas ari gawena bakal ditarima ngan teh dina gajina. Wah, manya eta Eta beunghar kitu padag gitu. Ya, kamu beunghar ge ladang koret. Adang korek. Oh,
Ngomong tong ngaku goreng batur mah. Asli orang jual piring, itu langsung ngesetik mau Itu dah soe amang mah. Udah mau koret mau meuli gitu. Mau betah dijamin. Dan ninggalinya amangnya siagana. Itu tanyalah pokoknya mah kasih hansip, di situ percaya mah. Sangsip. Heeh. Tanpa pangi ka hansip lagi gitu. Itu gedingan hansip leutik-leutik nih, sok mau pangebuk bantal. Piriwitan. Amang mah. Heuh. Sakeureuy. Asli tanyakeun hansip mah nyamun lah pokoknya. Ya atuh nyamangnya hayu nya. Heeh. Nah, les agan gitu. Aduh. Wah, nangis kieu euy. Ngamar gawe jadinya kompleks ya. Segala kali mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tuh awang nu sibuk seueur pada melana. Benon. Iya pada ieu teh. Ngiring andamel lah buang-buang benang itu tambah kesel, ieu nganggur ieu gila. Mana teh aya tuh teh aya pada melan. Tinggal mana tuh teh aya pada melan adik punya lirau ieu teh da alit. Oh, teh pada melan. Bang itu teh seueur gitu bae ngalamar ka dieu. Teh aya mesin lagi hampir dina. Kaya abdi nya dirah. Iya sih. Apun teh emang ieu ngaganggu ieu mah. Iya, iya. Kabaran lah aya pada Mun gampil